أيها المبعوث فينا بك بالأمر المطاع طلع البدر على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam salapan, tapi nemelan dengan hudang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido entong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tara teh malati ati dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat dirjanji sumpah hamolan cak linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya moreng ngijing sila bengkok sinembah sejak husu nuturkeun galur ti rasul nicak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa menyiptakeun alam dunia sarta geusina manusia dibandingkeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figurat figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos nakrat ngaburat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heap kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageut nyekal sunnah ka para kulawargana nu ancet pancet istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Mundut kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa urang nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Moga-moga lamun nya ieu pangaosan sing sae pangaosna, lamun nya ieu pangajian sing hade pangajena. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwa santri, nu kusim kuring dipihormat, guru waneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuh lembur tikawit Bapak Wali Kota anu ngawakilan camat, kades, kadus, RW, RT, PPD, lebek, tur LPMD, nuran cage kana gawe dititah teu ararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLP. Anu hormateun simkuring. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu katempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun bapak ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung dalam rugi mah eureun dagang. Lamun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun bapak udur leos ka doktor ditanya naha make jeung ka doktor jawabanana hayang cageul. Tah ari ibu ngariung di ieu tempat ngaranna pangaosan. Ai pangaosan sabenerna hayang naon?
bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka pertanyaan nu kadua, lamun ilmu geus beunang keur naon? Dak loba jelema sakola luhur cenah bejana hayang boga ilmu. Nah, geus boga ilmu ngaran sombong ku ilmuna, berarti eta ilmu teu cocok jeung fungsina. Kena ai ceramah jeung ungeuk saeukeuna. Acan can wel-welan. Da nu ngaran hirup mah jelema gering indit ka dokter jaman hayang cager, ai geus cager ngadon doraka. Berarti teu cocok dibere cager teh matak mendingan gering. Da ibu teh bisa ngomongkeun batur teh lantaran cagerna baham, bera jadi huntu da teu bisa ngomongkeun batur. Ibu teh ngadengekeun gosip teh lantaran ceuli ngadenge, coba dibere budeg, cobaan ku bapak ngawang kong jeung jelema budeg, da teu nyambung saeutik-eutik acan. Tah ieu oge urang teh cenah hayang menang ilmu, matak pertanyakeun deui ari ilmu keur naon. Da teu saeutik jelema sakola luhur geus baroga ilmu, tapi naha ngadon sombong ku ilmu. Da ari ilmu mah al ilmu nur, ternyata ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, bapak teh kabeh, ibu teh kabeh kuring, sagala rupa jelema di alam dunia geus diilmuan ku Allah teh. Naha da boga akal, hate jeung pikiran, berarti ilmu Allah teh geus nyampah. Nganu can aya teh cahaya tina eta ilmu. Kabeh oge pak arapal ilmu tahajud, tapi da tempo kicep kieu mah kicep baru hees Pak. Kabeh ge darapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha pakin miskin diarantep. Kabeh ge nyararaho ilmu wa tasimu bihablillahi jami'a, eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha ustad jeung ustad pasea. Ibu ge ararapal ka salaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik geuning jeding. Berarti ilmu geus boga nganu leungit teh cahaya eta ilmu. Da ari cahayana ilmu mah ku Allah deuk disimpen di saha wallahu a'lam, buah di bapa buah di kuring teu nyaho. Ngan siapkeun wadah nu alus, da Allah mah bakal nyimpen segala rupa dina wadah anu hade, lain wadah kotor. Bapak boga cai asupkeun kana wadah kotor, sanajan caina alus sudi kudu nginum, nah aya kotor. Naon eta dina waruga manusia anu kudu bersih, bersih hate disebut qalbun salim. Hate anu bersih. Hate nu mawa kana kasalametan. Ieu teh ngacacang ilmu Allah teh ngan euteup teuing di mana, gumantung wadah we nu hade. Naon sababna? Da Allah mah maha uningan kana resiko nu bakal kajadian. Keur mah hirup bodo geuleuhan ka batur, komo pinter moal teu ngaleyak batur. Aduh, kenapa ieu ceramah loba nu ungeuk demi Allah tah. Pon kitu deui harta. Keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding ka batur, batur beunghar dituding nyagi, batur beunghar majarkeun nuyul. Maka harta teh moal nyampeurkeun moal dititipkeun ka jelema nu kotor hate. Allah mah uningan kana resiko nu bakal kajadian. Sangsara wae kitu peta, komo beunghar moal teu nipu batur jeung sombong ku kabeungharan. Weh. Maka entong sirik ku kamajuan batur, anggur kudu tempo aya naon amalan hate anu urang teu nyaho cukup Allah anu apa. Da urang batur rek dititipan kumaha amal ditemrak-temrak. Tahajud huai isuk-isuk. Nah yang ditanya, kunaon huai wae? Tahajud atuh penting batal. Lain batal tahajudna, ngan batal rahmatna. Nah, kuliah. Daya gereh pengajian, aduh nyarian status OTW pangausan bareng nana gerhana. Asa teu kudu dikitu-kitu ge hel. Kunaon make jeung ditemrak-temrak na memang na batur nu nganilai urang teh malaikat, ibu manusia, bapak manusia, kuring manusia, tong hayang ditilai ku manusia. Anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Tong hayang katempo batu. Hese. Kadang-kadang taraweh 5 poe nyen status alhamdulillah taraweh kelima lancar. Kagenep ka-7 da eueuh status da eureun taraweh na sia mah. Mata Allah deuk nyimpen ilmu, keberkahan ilmu, Allah deuk nyimpen keberkahan harta, gumantung wadah nu alus. Cai nu hade diteuneun dina gelas anu kotor teu sudi kudu nginum. Nah, geuleuh aya kotor sanajan sakeclak. Tah mata hirup nu ngaran manusia bersihan atuh eusi hate ngarah ku Allah disimpenan segala rupa perkara. Kerja di rakyat, hayang jadi pejabat, ieu mah kerja di rakyat wae galak ka rakyat, komo geus jadi pejabat moal teu nipu rakyat. Mata paingan si eta teu tulus atuh jadi pejabat.
Nah bisa jadi tukang tipu gening pertama jeung pertali dioplos dilebok ku si eta tuh mata hakikat hirup mah hampura Pak hate kunci hirup manusia mah lain banget ibu da ibu hideung hayang geulis babari tinggal meuli skincare nah geelisan banget mah ngan kudu sadar banget bodas ngan puluh merenge pasti we aya kakurangan anak tapi jelema mah nu ditilai lain raraina, lain jasadna, lain tiungna, lain bajuna, lain pangkat, lain jabatanna, tapi eusi hate nu nyantel ngait jeung pangeranna disebut katakwaan nu sabener. Mata puasa tungtungna takwa, salat tungtungna takwa, ibadah haji tungtungna takwa. Loba jelema ingkik ibadah haji takwana leungit, atuh lapur duit pahala eueuh. Nah, geuning eta tatangga teh nyebut haji jamotro. Katara cek tetangga teh Pak Haji kan dibayar 20.000 dan nyebut haji 2 kali. Kalau bah 3 kali Pak Haji 30.000 injuna berhasil haji 200 kontan harita 50 juta lapur pahala leungit eta teh disebut ibadah lain mabrur tapi mabur. Ai mabrur mah ditarima, ai mabur mah teu ditarima. Dah hanya sebatas tuh gelar. Tak kumaha ibu. Mata ngaran kahirupan teh ternyata gumantung hate keur mah geulis katamah amis budi lucu nu goreng patut hasil banget eueuh pulungan Pak nah tabassumu kabil wajhi kasodaqoh seuri anjeun ka dulur anjeun teh sodaqoh kuring nu boga dalil maka wajar lamun kuring someah daredeh alus budi hade basa kuring boga dalil meujeuh lamun milampah eta dalil. Punten kalangkung, ibu sehat, bapak damang, hayang nempo ajengan sarupa kitu. Lain mah legek dada dikitukeun, aduh, banget kuat jamotrot jika nu gablek hutang, sia tah. Tong sok kitu. Sabab nu ngaran kahirupan teh ilmu teh gawe sebenarnya. Ilmu teh gawe, Pak. Tah euna nagerhana mun deuk diukur ku ibu ilmu, entong wara. Da kuring mah karek pinter caketan dina nyarita pagawean mah can karek. Dina ceramah nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, ulun nu butuh, dalang nu susah. Nah ibu nempo kitu kuring nyaahan pan acan. Tinggal kieu we panitia ya para pemuda, sae ceramah teh hartos pisan, yen nyaaan, yen hirup teh kudu nyaah ka fakir miskin. Aya nama amplop moal dibikeun. Macing teh keur naon pemuda moal dibikeun, urang bagikeun ka fakir miskin. Kumaha cek kuring? Geus tong ulem deui. Kan ceramah nama jika heueuh nya ka yatim nya ka miskin geuning dibawa gawe eta nyebutna ge geus tong ulem deui kumaha atuh lamun diulem tuluy teh dibayar teuing sok loba nanyakeun nu kitu patut mata hakikat hirup ulah lalajo ceramah kuring lalajoan mah akhlak jeung paripola kuring da ilmu mah ternyata nya karukna dina qalbu cicingna na pagawean bijilna tina bahasa bawa ke bahasa ulama qalbi qauli fi'li tah ilmu teh ukuranna katilu qalbi eusi hate qauli ucapan fi'li pagawean ayeuna kuring ceramah karek lalajo ucapan da pagawean anu mah waluhu alam matak era disebut ustad teh nah kuring sadar pagawean can katempo pi ustad hanas disebut ustad pagawean baeud ka batur atuh deuk baeud batu kudu jadi ustad sabab bawa SK ti Allah contohna ti Nabi Muhammad ustad kiai ajengan teh geuning disebut warasatul anbiya pewaris para nabi ai nabi ngawariskeun naon tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud gerayu kurang ngacu aya teh ustad nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya demi Allah kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat nya dibawakan gawe mah urang teh karek disebut ustad disebut kiai disebut ajengan nabi ngawariskeun ilmu bageut ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayeur dibikeun cenah Pak ieu mah cenah nalageran teh ustad coba pentajamna dibikeun moal tah ibu teh ari awak keur pangaosan ari hate kuat hujan kieu Pak nah suudon aduh omeaneun Pak MUI hatena ari awakna mah keur pangaosan geuning hate mah eta jeung suudon tapi sing sadar bapak jeung kuring teh kuring adalah bapak adalah kuring ibu kuring
naon manusia. Ayeuna ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring dek dibikeun moal. Heeh sesama jelema pedit tong sok seuli omongkeun. Jauh keneh geuning urang darajat disebut ustad kiai teh jauh tanah kalangitna mata kuring mah teu hayang disebut ustad ge sieun teu kaukur ku gawe. Sabab nu ngaran kahirupan teh eusi hate tuluy omongan tuluy pagawean pan ararapal ilmu mah ngan ilmu teh tong popolotot teuing ka batur ilmu teh ulah popolotot teuing ka batur boro-boro mah ilmu urang ditampak batur ku awak sorangan ge ilmu teh geus ditarona demi Allah Pak sok Bapak boga ilmu naon nah geus dipigawe acan Abdullah sholat di awal waktiha utamana sholat teh di awal waktu eta teh ilmu geuning kanyataan mah subuh kaberangan lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan isa ka heesan padahal ilmu mah nyaho Abdullah sholat di awal waktiha matak nu ngaran ilmu teh tong popolotot ka batur tah polototan mah awak sorangan musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya musuh nu sanyana mah tah diri sorangan. Hari baheula zaman ai baheula masjid pan baheula mah masjid dijaga ku Belanda teu meunang anu ka masjid kumaha Palestina ku Israel tapi hebatna orang Palestina dijaga ku Israel pinuh masjid bangsa urang ge pernah ngalaman kitu masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh pertanyaan ayeuna Pak dupi ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Belanda naha kosong deuk nuding saha Bapak dek nuding Belanda, bebengok Belanda dan ngajajah, bebengok sia kedua. Maka jeung mamawa Belanda sagala. Matak musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, tah hate sorang. Matak leahkeun hate, jawab anu hade, hate nu mana atuh jalma nu alus teh? Jawabanna mah hiji we, innallaha ma'ana. Hate nu salawasna nyantel naik jeung pangeran. Apan dina salat ge make tungtungna lillahi ta'ala berarti urang teh hirup teh kaulingkung ku perkara lillahi ta'ala bilahi terus deui lillahi lillahi bilahi filahi jeung Allah bilahi ku pitulung Allah jadi urang mah dikersakeun ku Allah nana gerhana capetan ku Allah jadi capetankeun cabut capetan mah moal bisa naon-naon mata hirup tong di aku da lain akueun tapi kebenaran itu lain butuh pengakuan tapi kebenaran teh butuh pembuktian di mana buktina na gawe kahar tos rupina habis henteu mending balik innallaha ma'ana tah jalma nu hade teh jalma nu nyantel ngait hatena jeung Allah pertanyaanna nah ieu pangaosan bareng jeung Allah kuring mah dasarna percaya ya pangaosan jeung Allah asli isuk ayakeun deui pangaosannya tempatna di dieu panitiana anger tah nu ceramana kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang neuleuh jelema nu na TikTok leungit geuning Allah tanya awak kuring kata kitu bebengok maneh nah ceramah jeung Allah ulah kepercaya Bapak MUI punten ulah kepercaya nah nagaranna ceramah jeung Allah ulah percaya ulang deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal geus suudon deui ieu mah beuki heubeul ceramah beuki daroraka jelema mending baralik ka ditu lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus catet berarti kuring ceramahna lain jeung Allah lain atas nama Allah tapi atas nama neangan duit maka keung jadi penceramah kumaha tuh kalau mun diulang teu dibere duit sok ngan dia teh pan acara ieu teh sadar menang udunan pasti da panitia jeung pemuda teh ibu-ibu bade ngayakeun tabligh akbar sabada Ramadan udunan sasen balas saketip 1000 2000 bunuhkeun saha penceramahna nana gerhana tuh geus ngiblat teh keur urang bikeun atuh ieu mah udunan tamu teu dibikeun hayang jadi fitnah engke korupsi ngaranna bikeun ngan kuring teu ngarep
teu ngarep kana bab duit Pak. Bayar tuh mun teu dibayar lillahi ta'ala demi Allah. Ngan kuring ka dieu teh mau mobil make bensin tinggal kieu pangdorongkeun mobil urang nepi ka Cimaung jung. Daripada bapak paringsan di jalan bere atuh keur bensin. Tuh, mata kahirupan sebenarnya itu ternyata gumantung hate. Ngahargaan derajat manusia, lainna wujud, lainna bentuk, lainna baju, lainna saragam. Lah, tiung saragam, baju saragam, keurna nahaon? Tiung saragam, baju saragam, ari hate itu saragam. Dan ukur disaragamkeun mah lain tiungna, lain bajuna, tah eusi hatena. Ai urang mah jujur karek ngalusan teh saragam we. Semen kudu bodas nganyuk, bodas kabeh. Salasa hejo, hejo kabeh. Rebo beureum kabeh. Kemis ungu kabeh. Ceuk salaki eureun ngaji teh. Nah jangar kana babatok haben mulian baju. Ukuran jelema adalah baju. Padahal ukuran harapan Allah mah eusi hate perubahan sifat hirup ladang ngaji teh tapalkeun ka hirupan. Ya. Tuh, maka jawaban innallaha ma'ana. Ieu kuring teh 40 tahun. Kikieuan ibu. Ngahaja dari kopea, dari udang, dari sorban. Naon ngahajana? Deuk neangan jelema nu bareng jeung Allah, kuring edek guguru. Sehingga kuring teh can sanggup make udeng, can sanggup make baju anu alus, can sanggup make gamis. Nah, sieun akhlak kuring teh cocok jeung gamisna. Mata kuring teh deuk neangan jelema anu cocok jeung akhlakna. Sok demi Allah kuring angkat murid anu pangutama demi Allah. Kan teuing. Berat. Lamun bareng jeung Allah sifat kudu sifat Allah. Kahayang kudu kahayang Allah, keputusan ge kudu keputusan Gusti Allah. Batur beunghar urang sangsara nami jeung kudu riweuh. Batur beunghar keputusan Allah, urang sangsara keputusan Allah. Sabodo da Allah nu boga keputusan pan ieu mah nu sangsara barontak aral bunuh diri nanaonna panas kanu beunghar batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratu kangen batur meuli sawah muntaber batur meuli motor modal nyiksa diri dipikir-pikir. Nges keputusan batur kudu beunghar ya beunghar. 1000 jelema ngahalangan ulah beunghar kasih itu nu 1000 teh Pak kalah kapaeh bari nangtung. Nah ngalawan kodok-kodar pangeran. Nana gerhana ulah jadi penceramah. 1000 jelema ngahalangan kuring ulah jadi penceramah. Tapi ku Allah kun payakun kudu jadi sajawa barat ka kurilingan geus takdirna. Tah, enak RT coba gamis sing ngasar, udang sing badan, odeg diulem, moal, kumaha ceuk ibu, aduh RT anyar tobat. Takdir lain ayana baju, takdir lain kopea, tapi takdir mah enggeus tumarima jeung masrahkeun diri sabeuleug geunjeurna. Billahi sagala rupana ge atas perkara pitulung Allah, selesai. Lain karena hebatna kuring, lain karena alusna kuring, lain karena pinterna kuring, boloho sebenarnya kuring. Aku nomor jeung bapak dek teu boloho kumaha urang apal pan di akhirat teh nu ngoncoran iwati ku maca Quran tapi naha Quran eleh ku HP pan eta teh baloloon leres Pak nyaraho kabeh ge nu ngoncoran di akhirat iwati ku maca Quran coba kana Quran aduh kana HP Facebookan 2 jam lebih ka beleo nanggung coba diajak yasinan 5 menit bye. Lalajo dangdut di jam 7 nepi ka jam 5 jelema kieu diajak balik ku salaki hayu balik cicing rame keneh coba dina pengajian dibere saja getek bujur hayang mantong kana pi akhirateun mah rada hese bener maka lamun gitu sifatna kudu sifat Allah kahayang kudu kahayang Allah keputusan kudu keputusan Allah ieu mah da keputusan nafsu. Sedangkan orang disebut hamba Allah, pada era disebut hamba Allah. Iya hamba Allah. Teuing pada era disebut hamba Allah, kenyataan mana bibir hamba Allah, kenyataan mah hamba nafsu urang. Sok pikir. Geulehan, rujitan, cuaan, nah Allah ngajarkeun eta kitu dah henteu.
Allah mengajarkan lagi ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Gofar, ya Kohar, ya Wahab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabir, dan kaya subur. Eta ajaran Allah nyahan, asihan, asa kampura, deuleuhan, silih pikanyaah, silih hargaan, ajaran Allah. Coba nu tadi geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, sirik, pidik, jahil, kalia, istren, parastren, dudupak, tekopan, cepukan, pulungan, ajaran saha eta, tapi nah hasuk nyampakna awak kurang. Cenah orang hamba Allah, nah hari sifat lain Allah, gede sifat nafsu. Aduh, mana hamba Allah teh singan heula. Allah juga. Ada nyarita hamba Allah ada sifat nafsu hungkul. Ngos kaduhung kakara bebeja kal. Tumarima gara sok hirup ibu. Awak ibu gesampurna nampi Gusti titipan salira kagelisan, kaalusan, kesehatan, nampi berkahan diri abdi sing mampu ngajalankeun syukuran ka Ilahi Rabbi. Ini mah soak wae atuh bulu panon geus alus krok dan patlong. Atuh balik ti dieu teh pas saya jeung salaki daleungnya hiji. Bulu panon geus alus ieu mah samung. Keluk-keluk kaluhur, klik-klik. Atau numpuk kuring ke rumah jauh kicuk jika berat balik ke dia bawa motor angin ngegelebuk nih lak dua nanti kusruk ke balong kakara dirinya ya Allah lain Allah duduk bulu panon kusak gitu berarti udah kita narima karena ciptaan Gusti kekuduri wah dah hirup pas bener rek kulit hidung saya bodoh nama kita bisa bodoh dah anger dari bodas-bodas ya ijodoh jeung udin moal mata menangkeun anak gerhana moal kono riweuh ieu mah dana riweuh mah jelema nu sangsara riweuh sok gaya hayang buka teu beunghar batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli batur bisa dijual manehna henteu nah kongkorong tina lah jaga ladang COD anu jam 10 geuning paket begitu anu koneng teh koneng pisan apal abdi warnana geranya di tempoan tong sok melaan gaya mah hawa nafsu tarimakeun ibu diciptakeun ku Allah ditakdirkeun jadi jelema beunghar sanajan usaha saeutik tapi takdirna beunghar teu boleh jadi duit segala takdirna beunghar tarimakeun kana kabeungharan kumaha jelema nu narima kana kabeungharan sadar diri yang urang beunghar kudu nulung nu butuh nalang nu susah sabab hirup beunghar teh disebut kudu miskin mata jelema beunghar kudu ibadah ka jelema miskin bisi batur teu nyangu bere bisi batur teu boga baju bere bisi batur teu boga imah pangyieunkeun kitu nu beunghar mah kitu darengekeun dia lain ieu mah beunghar sombong boga kongkorong leumpang dongkok tinggal ke dia tapi ka dia gigi brig ganu stroke hayu pangauseng namun ayah dia nu kitu bae dong tuan naon harta disombongkeun tungtung hirup pasarua boeh warna bodas bari di boehan ge teu make saku teu bisa mawa duit 1000 acan bener asli mata hargaan jelema miskin teh lain kudu ngaharga jelema beunghar mah teu bae dihargaan da geus ieu si miskin nu dihargaan palebah mana dihargaan anak jelema miskin makanya palebah mana di akhirat nu panggelan salamet teu miskin ku salat bisa asup ka sawarga teu kudu zakat teu gablek suka nu miskin dicegat punten ceuk malaikat di mana harta diperkenalan tinggal nemal teu boga minggir deuk ka surga nu miskin mah coba nu beunghar komo nu beunghar pedit kumat mere gese cap jahe butut kasiran kenteng masjid semplah teu diomean pangimbaran ruksak diantep mik butut diantep nu beunghar aya punten berat engke di akhirat di mana harta dipake naon eudeuk bisa ngabohong ka Allah Gusti pake ngomean masjid DKM nago wadul Gusti Gusti dipake ka yatim nu yatim datang bohong Gusti salat teu berpengaruh Pak naha teu ibadah ku hartana kajeun salat tapi henteu bareng jeung zakat keur nu beunghar wayahna diteuneunkeun maka mesang sarate kata di ditu nalawang surga dodong maka hikmahna jadi jelema sangsara teh ternyata ngeunah asal narima karena keputusan Gusti Allah. Orang udah tuh sangsara jengkel jeung jengkel. Pak wali kota geus takdirna jadi wali kota ke pangloba dicarekan
di jaran rajit balik wali kota kusia atuh Ju cengek mahal Prabowo disalahkeun balik jadi presiden itu cengek mahal melak lain ngomongkeun batur teh nah ari urang panon kecekas wae karena kagorengan batur gitu lebih ka pohoe karena kagorengan diri geus jadi takdirna ngan hirup hampura ukur disebut pangkat jabatan gitu-gitu kan asli ibu kabeungharan gitu-gitu kan hakikat hirup anu miskin gede jasa aya nu maot panggelan cepat pacul si miskin aya nu maot panggelan nguburkeun si miskin tahlil 100 poe si miskin nyolatan si miskin ngaboehan si miskin teu bauan hirup si miskin mata lamun di dia aja mah beung harta akur jeung miskin kali-kali nu miskin dendam seeutik maot si eta dikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan manusia teh butuh ku batur mata ulah coba-coba goreng jeung ya beudeut tiung menang batur baju menang batur slop menang batur segala rupa menang batur maot teh kubur batur imah dijieun ku batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur mata nugar goreng jeung batur gawat arokat kitu bisa kaburu maot narik pembawa gorengan tuluy-tuluy ya komo boga hutang mah bayar bisi maot engke ku Allah dihukuman naon hukumanna salat can ditampa zakat can ditampa ibadah can ditampa nah hukumanna lagi jelema boga hutang encan mayar nepi ka maot hukumanna lagi bangsa ka di jero sugane bubar teh ditatunya boga hutang malalayar maksudnya gitu kayak dia mah kalah kabeli kada ge Allah ustaz giliran aing mata kahirupan mah ukuran tolak ukur hirup manusia hate demi Allah hate lamun hate geus halus tah kosong gerasa kurang toong kosong ari kosong butuh eusi lamun jelema geus ngarasa kosong butuh eusi boro-boro ti kolot budak satepak bakal jadi ilmu nyician ka awak urang mata hampura Pak loba jalma anu sasalaman jeung budak tapi kasuntangan ka budak kuring nanya nah ama geuning suntangan ka budak kuring budak ka urang ternyata budak mah suci bersih can boga dosa eta nu kudu ku urang diguruan budak gelut 5 menit 1 menit pakaleng-kaleng coba inum bapana 7 tahun baeud kan wah bener pisan jeung aya cara nu kitu tuh nya sakurang pangajian jadi ngomongkeun batur saya tah budak setepak gelut 5 menit 1 menit Pak pakaleng-kaleng deui nah ari kolowak mah panggih di jalan kamana hayang ditanya kalau bah Idul Fitri nya daek sasalaman diliwat kunaon ari si eta tempo budak anjing kadang-kadang jadi guru keur jelema nu kosong hate naon jadi guru eta lamun bapak nanya saberiji guru kuring ribuan nah kita jadi guru idara iya kembang jadi guru sok bisa percaya iya kembang jadi guru tetep akarna jadi mual eta hirup teh butuh akar sahadat hirup manusia anjing jadi guru mata kalau ka anjing teh sopan punten we cing pun guru nah ada salembur di Bandung nyebut nu gelo ka abdi teh dasar jelema rada gelo anjing teh ibu nyebut nu gelo dan rasa waras ngan eta nana gerhana amat disebut bagaimana henteu nah si itu lebih edan kan ibarat bapak disebut bagaimana kuno edan kan 50-50 teu kudu amat sebenarnya cinta pun guru baru kan nanya nah cenah guru ka anjing toong ku urang kitab Bulughul Maram jilidna jilid kahiji babna bab tohar didinya aya perkara lamun wawadahan sarung kalamot ku bibir anjing anjing kumah ku 7 kali kalayan make tanah simpulkeun ku urang sanajis-najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make tanah tapi najisna baham manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate nu jag saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul kana kajerian batur tak bayangna bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru insyaallah bakal sanasib dianggap nu gelo anyar buka balan tuh sok dek guru karena naon tuh doma kencarkeun bari lapar bari komplek paling nyokot daun samput manusia lapar kencarkeun daunna didudut dikulum beutina dirambut
kulitna digoreng, iya pagerna dilek-lek, kapangih kuno bogana ditonyok. Taroskeun ka Pak Ketua MUI, jelema nu ngagugu hawa nafsu ulaika kal an'am balduhum adol. Jelema nu ngagugu hawa nafsu leuwih atah adol tibatan sato. Deuk jeung hayang, kali-kali mah usapan hayang. Nah, hayang bulu hayang jadi kok. Lemur kuring pan jadi juara internasional ngagemugan bulu hayang. Taufik Hidayat teteh tatangga apa? Kata dina merek urang gigituan teh ngan teu kapake. Da eleh. Ai geus Taufik Hidayat mah teh juara di bidang bulu tangkis. Asli pada demi Allah eta juara bulu tangkis setelah Taufik Hidayat. Ngan dari itu mah ngalawana anu normal, abdi mah ngalawan nu kempreng. Kata teu oleh juara abdi. Bolu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, laukna sumber vitamin, tikotokna eueuh atuh. Tulangna apaan ieu kaum seblak tulang. Hayam nu ceuk urang hina manfaatna vertikal, coba manusia nu ceuk urang sampurna beperieun mere manfaat henteu atuh ulah ngahalangan batur nu keur mere manfaat. Enjing-enjing ibu ngenom. Pakai aduk bawang garing. Nah, hari ti kotok hayam dipakai ngaduk kuat budeg gede eta bawang kuat hade. Cobian bisa percaya sok. Matak tong sombong ku kagelisah. Tetap kehidupan manusia mah hina lamun tanpa hati. Bener. Tamatak hirupa ukur disebut. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Areureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Jaradi pejabat rakyat nyarek mimpin cucunguk. Matak bejakeun ka pejabat teh lain alus olo eukeur kampanye, nyaah teh kudu tiba heula nepi ka ayeuna, ulah nyaah paribasa eukeur kampanye, geuning geus jadi meles we leungit. Kalah ka alam gaib teuing. Mata kuring salut ka Bapak Wakil Wali Kota Sumping. Ah, make jeung salut. Anjeunna teh orang sibuk, Pak, wayah kieu teh gawe. Ieu nohonan kana pangausan kieu. Lamun urang mah haroream. Ustadz wah wajar, udah dibayar aku datang lagi. Tapi Bapak Wali Kota mah wayana pangnahankeun ulah mah keuih. Nah, bisi anggaran kirang saha nu kudu nebusan. Otak dipikir-pikir mah kalau jadi ustadz daripada jadi wali kota jeung bupati wali kota sambutan pidato hade pidatona wasugan panitia aya kasadaran punten we amplop tilas sambutan eueuh. Coba nalager hana dek sajam dek 2 jam balik ke teh dus ongkoh amplop ongkoh. Kalau jadi ustaz dipikir-pikir. Ternyata hirup mah ukur disebut naon rek dipake alat kasombongan urang naon. Naon rek dipake alat kasombongan ke urang naon. Harta ditinggal ke pamajikan geulis oge ditinggal ke. Matak teangan ku ibu salakin bener-bener nyaah ka awak ibu lain sakadar dunya, teangan salakin nyaah nepi ka urusan akhirat. Lain ukur imah pageuh baju weuteung da hareuseubeuh kongkorong boga geulang aya lain. Teangan salaki ibu anu subuh-subuh sun kening. Tuluy ibu nanya, naon bapak nama ke jeung sun kening? Geran netepan subuh bareng di dunya ku cinta, bareng di akhirat ku agama. Teangan nalika ibu keur ngebecos dina TV salaki juk nyeureuteuh ka hareup pareuman TV. Nah di pareuman gerang netepan tos faktos na magrib ieu ka bujeng modang. Teangan lalaki nu kitu teh. Salat magrib mah geus magrib teh ulah rurusuhan deuk ka mana na teh sono ka pangeran wiridan bebeja kasusah kabunga bejakeun ka Gusti Allah. Yuk urang babarengan teangan lalaki kitu. Aya eueuh. Maka jeung eueuh tah. Urang pernah nyobaan pan ka Kabogoh. Berit. Waduh diputuskeun isuk teh. Nah memangna cenah kuring kawin teh habeun paraban Yasin gitu. Bengok si eta. Teangan lalaki nu merhatikeun nepi ka akhirat. Nah, sanyaah nyaana ibu kalau jadi salaki maot mah teu milu. Oh, sugan lalaki maut. Ali abdi bade saha miring we abdi ka alam kubur. Waduh.
RT di halaman istighfar tekeng gitu RT cek RW entong nyai istighfar nyai nah dengan kau jejak juga pilu makan itu terus keburus pakai jeruk kubur orang sandai pan tahu keluar cinta lain ke kiri cek berorang nengel ke orang ternyata bohong geus natus mah aduh buuk di beureuman deui rok ponok deui baju di alus-alus deui cicing di jalan hai cowok godain kita dong aral maka cinta di alam dunia tanpa agama bohong bener jangan lalaki nu kitu adan gigireun Allahu akbar ibu nanya nah bapak adan di dieu pan masjid ge aya nyontohan maneh bising ke dihisab kami teu mangadankeun ka maneh kemarin ceramah di Banten cing teh pernah mangadankeun ka pamajikan abdi diraha basa pamajikan mau rajeun daek adan nungguan pae geus ayeuna adan teh ayeuna nyata cenah pamajikan bapak mah geus diadan ge kerek wae tahlil we Pak ayangnya Allah ilaha illallah la ilaha illallah insya Allah hudang aing geus modar hudang nyata teu hudang kene geus tahlil ge Yasin baca sabab cek para ulama ge Yasin teh keur ngahirupan jelema nu paeh lain jelema paeh pamacakeun Yasin jadi hirup paeh di dinya lain paeh lahirna tapi paeh eusi hatena baca Yasin ngahir Yasin baca cenah hirup hatena udah aing teh paeh paeh kata kasih hudang sholat subuh ge paeh teh hate kunaon deh ibu bubur ketekan eta pasti serian teh dari naon lain yang seureun batur jeung seureun kalakuan dirina bayangan lalaki nu nyaah lahir nyaah ketika batin saha eta lalaki nu ngelingan kana agama aya oh lain mau ke sorga eta jauh melamar tangke cobaan ku bapaknya sholat subuh adan gigeun Allahu akbar di pemajikan masjid aya dar adan di dieu kitu da susuing siapa jadi urang mah nyontohan teh hese persani mah napalna kana beusi lain kana kertas aya urang jadi persani pemajikan jadi kertas teu napalna kumaha nyebutna beri di hade-hade subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eta geus magrib juga Isa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nah pamajikan nutur gendah teh ngadon kieu so ustaz si bebengok eta inna min azwajikum wa auladukum fitnah ingat anak yang pamajikan sakapun jadi musuh cobian situ percaya padahal di rumah ternyata gumantung hati nah hanya nana gerhana teh beda ti batur rumah sa beda di mana Ustaz merek kieu ajengan mah abdi ge apal udang badag gamis ngang sarsobar ngagaplek lamun nolol ajengan sopak itu mustami narangtung wilujeng sumping al mukarrom ka urang mah saja jalan well assalamualaikum datang ka dieu nyalambeurkeun panyetrek minta doa si horeng minta dipoto nepi ka teh dianggap cing teh urang aya warung belah tuh ning aya simpangan ka belah kenca abdi naros paling mana sih teh kalem we cenah ustaz lagi bakal telat bari ka urang teh kuat gerger dipikir-pikir cinta batur nganggap teh geuning karena baju karena atuh kuring beuki kieu dengan penuh kesadaran baju biasa tawat biasa ngomong biasa sabab nana gerhana adalah manusia biasa lain manusia luar biasa mata bapak jeung ibu kakuring tau nganggap istimewa be aja biasa-biasa saking kebiasaan kuat nginum ge 2 gelas semua kamu nginum kabeh mau teu ngerebek beuteut ieu teh nganggap jelema luar biasa disangka baru tah bener nginum beuteung gede ge teh nginum we irah-daharna tuh biasa-biasa bahasa Ciamis bahasa Banjar Sunda da urang Sunda ngomong teh Sunda we teu hararayang nurutan ibu so ieu so gaya
Awas jangan main sisi balong nanti jadi jebur. Awas jangan main sisi solokan paling keh. Nah, orang teh kudu moy aki nanti kota sarwana. Oi, cucu kakek dicari-cari gok di dieu. Begitu bae. Orang kuring orang Sunda nyarita gede ku bahasa Sunda. Sabab kuring adalah bagian daripada budaya Sunda. Barareda Ustaz. Tahlil beda. Aya nu tungkul, aya nu ngagideug, aya nu muih. Tahlil kita percaya sok ibu lalajuan apa anu mawa peng miluan video. Aya nu kieu la ilaha illallah biasa namun cicing di juru. Tah, mudah-mudah deuk dahar maksudna. Aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cinta mang naha di budak gideug da batur mah tungkul, tempo kumaneh nu tungkul ngadon sare. Jadi mang di budak gideug ngarah teu hees. Kan paling paur numui illallah 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 illallah. Nah ada bubar tahlil batur bala kecerakan saya tamu kuat oke uger di buruan. Tapi Islam teh lain deuk nyokelan perbedaan. Islam mah deuk neangan persamaan. Tahlil beda nu tungkul nu ngagideug nu muter tapi nu dibaca mah kan sarua la ilaha illallah. Gawena kudu sarua nu tungkul deuk migawe la ilaha illallah nu ngagideug deuk migawe la ilaha illallah nu muih ge deuk migawe la ilaha illallah sok saruakeun gawena atuh peupeurieun dina tata cara beda atuh gawe sing sarua lain gurger wae atuh tanu kawas domba nu karek bijil tanu wae gegedor di kandang di bawah kalopang teh ketetetnya ngan bikang maca sholawat eueuh nu sarupa. Kuring ka Jawa Barat, ka kurilingan Banten, Ciamis, Tasik, Majalengka, Garut, barareda maca sholawat teh. Lamun di Garut maca sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pan ini ka Bandung mah es lilin mah cece. Garut, ulah yang deui ka Cianjur, di Cianjur mah maca sholawat teh jadi aya lok. Sholatul hoho salamun hoho ala toha rasulil haha. Banyak ke Banten hohoa menggoreng ceramah di Banten Pak deket-deket anak talih jeung Baduy datang wah di hoa sholatul lo ka ustaz salamun ho ala toha rasulil. Ieu jamaah digigireun aje beda. Tapi kan beda cara, nah nu dibaca mah tetap sholawat kana sholawatna peupeurieun tata cara beda atuh akurkeun dina gawena sholawat teh alus, maca sholawat teh alus, maca sholawat teh kudu, maca sholawat teh sing hade, maka beres maca sholawat jaga bibir sing hade ka sasama. Mun bener maca sholawat hade, jaga bibir tong ngaledek batur, da hade sholawat teh matak bawa dina ucapan anu hade. Ieu bae di masjid maca sholawat jeung heueuh di hade-hade kalau di masjid ngaledek batur. Awak teh kuat juga taraji anu jangkung teh. Walau jelema montok betepok beri ponok ieu teh awak ka sawadrum. Batur teh nyokot pager jebrod karena tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna kunaon bohongan bibir urang ngaledek batur. Ratu moal ngahukum, raja moal diciksa, nu ngahukum lintang di pagawean dirina sorangan. Tong sok sagala nuding aloh kitu teh. Jadi randa ngora-ngora budak jadi korban cerai heueuh aloh kitu. Lain aloh ibu goreng adat dari pemajikan soleh mah piraku kusalaki dipiceun da ieu mah tugas goreng adat mah matak beuje dipiceun ge mun pas saya kasalaki lah dasar bebeakan si bagong eta kasalaki nyebut si bagong kumaha salaki naon mana nyebut bagong berarti saya penting aing hees jeung bikangna kumaha anak mamah bagong bapak bagong ari abi anak beku saja rag-rag kalah cerai heueuh jadi rana ngora-ngora saha nu salah nah mage jeung Allah nu disalahkeun. Nu salama ibu goreng adat coba ala bidzikrillahi tatmainnul qulub jelema nu bareng jeung Allah mah hatena nyangkel ngait ka pangeran wirid aya ka amak teh amak ka salaki sok wirid subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin sugan pasea 2 jam 3 juz apal pan salaki teh bari nyampeurkeun bari maca ayat kursi dari Jakarta kasurupan gebro duit 2 juta tangkep ke ibu wari centil sodaqallahul adzim duit meunang budak teu lapor ta eta fungsina hirup bareng jeung Allah teh
very good, very well. Lamun kana bogo ka urang ke beresna toel. Kumaha mun ini cekek. Yang teuing di toel kun ini. Arari teuing. Bae atuh takdir teu sudi. Protes ka Allah. Banyak urang sakieu jerokeun jeung nini. Ngaran HS jeung nini alah diajak sare ngadon batuk cenah. Disebutan ngadon bengek roream teuing. Maka Allah teh ulah jadi tudingan layak. Kunaon urang panas ku batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, sing sadar we urang hamba Allah lain hamba nafsu. Lamun bener hamba Allah moal boga panyakit eta, lamun ngomong hamba Allah boga kena panyakit geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, gerak balik kana diri, tong ngajug-jug jauh, tong neang anggam, ciri kesatantun diri, korekkeun aya saha jeung di mana lain Allah nu aya na diri, tapi hawa nafsu sabenerna. Weh. Aduh. Jam seberapa? Hayang balik. Bari ceramah cenah geus. Maka sing ngarepan beda-beda sing ngarepan ku alus hate. Apan bapak ke lalaki jeung awewe beda, dihijikeun 47 tahun borosot Cipeju, kunaon ku beda. Tadi Bapak Wali Kota nyebutkeun teu meunang aya LGBT. Demi Allah bener teu meunang. Nah, lalaki hijikeun jeung lalaki paling bijil anak kucing. Matak halal na dina Islam aya pernikahan teh lamun lalaki jeung awewe. Aya awewe jeung awewe dihijikeun mah paling bijil anak orang. Matak menentang umat Islam terhadap LGBT, naon sababna? Moal meunang katurunan. Kuning aya nu reuneuh percaya lain anak bangkong. Lalaki jeung awewe beda wujudna, beda bentukna, maka bapak ngeunteu. Pan wujud bapak beda. Kumisah, jangota, bapak coba ibu. Eueuh kumis, eueuh jangot. Ku Allah teu dibedakeun deui karakterna. Bapak akal pikiran nu menguasaina, ibu nu menguasai akal. Naon atuh perasaan? Mata rata-rata nu ngaran ibu-ibu baperan. Karek kieu we kuring karek kieu. Karek kieu. Coba ka bapak kieu, naon na sia kieu. Sabab bapak mah berakal, artinya ngakal. Ibu mah perasaan, baper. Mata tugas lalaki ngakal, pamajikan ngakel. Lalaki ngarah, pamajikan ngari. Pamajikan baut wajar, kumis eueuh, jangot eueuh, baut lucu. Coba lalaki baut, dirok isuk deui mah. Poknya kumis panjang, jangot panjang, baut, jiga lele useupeun. Lalaki mah teu meunang buat baut. Mun awewe pek bae teh baut. Pek deuk baut dia. Ngan lalaki nu kudu sadar kunaon pamajikan baut nakal. Aya naon na awak kurang mikir, aya naon na awak kurang nepi ka pamajikan baut ka urang. Geura toong pandaringan geus kosong beasna, meuje baut. Geura toong lipstik geus dicekelan ku bilik, meuje baut. Geura toong bedak geus dekok tengahna, meuje baut. Geura toong duit kegeletekan 10.000, meuje baut. Lalaki nu hade lain milu ngabaudan, ge diuk pikireun menta hampura. Hampura tiba heula nepi ka ayeuna rumah sacan bisa juga bahkan nu jadi pamajikan. Ayah ieu teh acis 2,5 juta kamu mama. Lu keur baeud dibere duit, langsung nangkep lain tadi. Selesai diru. Ieu mah lalaki pamajikan baeud, lalaki baeud. Ya Allah, Robbi ya Karim. Geus tong jadi lalaki usah baeud. Nakal lalaki mah. Bener Bu? Hegan sabalikna ibu ge, perasaan kudu dipake, ngarasakeun kana kacape salaki. Salaki usaha teripu, ceu. Nu ngabedug macul mah nu dagang, nu ka pasar, nu ka pasir, nu ka pabrik, nu jadi polisi, nu jadi TNI. Geus jadi duit saha Pak nu nyopot? Ieu, noh. Bapak boga duit indit ka tempat jam, ngasongan duit bapak, nu narima jam bapak, nu make ieu. Ya Pak, ibu teh kudu boga ruasa atuh ka salaki. Kumaha ngaruasakeun anak? Rasakeun kacape salaki. Balik salaki ti panyabaan, papa geuna lawang panto, geuning bapak sumping rekuh yang kuwi tetahun. Lain kieu wae. Cokot leungeunna suntangan, geus suntangan ka salaki, ge diuk salakina Bang Barung, cokot saya nu tiiskeun bae teh make gula, dikeun ka salaki, bari pupun tenan hargaan salaki. Naha rek dihargaan ku salaki urang lamun lain ku pamajikan. Bikeun cai anu tiis bari teu make gula, kok ngomong punten we cai teh cai we bapak teu ngai gula-gula acan, suruput ku bapak diimun inum pan ka tempo jiga nu amis.
kunaon amisna da lain ku gula, kunaon ku budina. Kajian teh manis nu dibikeun aya ibu ngacebrek mah hayang nyeblok. Ngeus seperti kitu. Bapak parantos ngesanga teuluak leet entos bilih ka acana tepat. Hayu urang ka jaman tuntun cenah ka cai bagikan raja mun ibu hayang disebut ratu. Hayang disebut ratu kasalaki ngapir aun. Antep dicai ka ieu sabun, ieu odol, ieu sikat, bikeun anukna, beres mandi papageun ku ibu. Bikeun naon? Wow teh. Bikeun sarungna, kokona jeung kopeahna. Tekul salaki salat kebutkeun ku ibu sajadahna bisa aya kebul. Tekul salaki salat, beres salat kuliwat ibu ka hareup. Deuk naon? Deuk nyuung. Nalahunan salaki punten bapana puputon keman kedaton buah kol menceuceuman jiwa akan kehormatan abdi, damaeun abdi teh bareto nepi ka ayeuna rumasa. Jiwa pamajikan can bisa juga bakal jadi salaki cabak ku bapak mun-munanana nya surat cuma ku Allah tetepan Allah nu kitu berartinya Allah tak mau berarti Allah pisan. Secara lelaki mau duit langsung santem geuleuh aing mah. Lalaki ngakal pamajikan ngakeul, lalaki ngarah pamajikan ngari. Beda pan diciptakeun lalaki jeung awewe matak menentang Indonesia LGBT nah naonna. Moal boga turunan hayang dihancurkeun alam dunya ku Allah. Oh tong umatna Nabi Lut zaman bareto kan kitu kalakuanana. Awewe boga awewe, lalaki boga lalaki. Amit-amit Gusti. Kontak ibu neng mun rek bogoh ka urang. Lalaki tulen bro ganteng dah di mana yang jodohna Pak Wali Kota aduh levelnya terlalu tinggi Pak Ustaz asli ya gak mau kepake ini lah abdi mah atuh sepuh hampurannya level jodoh abdi terlalu tinggi abdi malain butuh nu make tiung ngabuyupuk nu sadar lain nongeng gamis lain, nusuk sholawatan lain, nusuk ke masjid lain, nusuk berjanji lain, tawasulan lain, nusuk ke masjid lain, nusuk pengajian abdi lain, eta mah tiung kuma abdi meuli pamajikan bakal make, ka masjid kuma abdi ka masjid pamajikan tuntun bakal milu, maca Quran ge kuma abdi maca Quran pamajikan bakal ngiring. Tapi awewe mah hiji panyakitna nu lain nu masalah kieu naon bab duit mata geus neangan pamajikan teu beuki duit. Aya sok ngacung aya rakeneh sok aya Allah. Tuh matak cek abdi ge di dieu Allah. Anggar we saminggu tadi rasikon menceding kajian di tiung. Levelna terlalu tinggi. Beda lalaki jeung awewe. Langit jeung bumi beda. Langit tugasna ngacorkeun hujan, bumi mah tugasna nandean hujan. Ku aya langit, ku aya bumi. Ternyata tukang tani seuri belut nyampak tutut hirup lauk ge aya deui beh dituna jukut ge hejo deui. Nah ieu manusia lebih ka embung beda. Padahal al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan. Perbedaan di antara umat kami perlu jadi rahmat. Ulah jadi laknat, langit bumi jadi rahmat, petani jadi seuri. Salah jeung pamajikan beda jadi rahmat. Boga budak. Nah dina agama ge sami aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, Persis tong asapan Persisna, Muhammadiyah tong asapan Muhammadiyahna, NU tong asapan NU-na, surga mah can katempo gumantung tina gawena. Lain berdasar organisasi. Ya. Berceramah ge bara reda atuh nya tak mama hayang ulun ceramah kan nu bari curhat, mamah dedeh bagianan. Mama dan AA curhat dong, iya dong, mah caroge abdi mah nyeburutnya tuh usaha. Ngomongkeun ka mamah dedeh eta teh curhat atawa ngabibirang salaki. Naon hukumna nya salaki nu sare wae kitu. Ditanyakeun ka mamah dedeh, kumaha cek mamah dedeh kumaha sia we. Aya tah mamah hayang ngulung ceramah teh anu nerangkeun bab tentang Quran jeung hadis, nahwu sorok, eta mah Ustaz Adi Hidayat di Banten. Mama hayang ngulung ceramah teh anu nerangkeun sejarah peradaban Islam di Indonesia Gus Muafi di Solo. Mama hayang nuker viral jeung tukang es Gus Miftah. Mama hayang jiga nu ojek online urang. Mama hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Kiai Haji Muhyiddin di Sumedang. Mama hayang anu make kupluk Epi Effendi di Bandung Balad. Mama hayang naon? Mama
hayang anu lentong agim tigeger kalong anu viral tahun 2002 masih di Bandung kan ya Pak viral lentong agim nyarios teh lain kieu juga abdi duh teu meunang aya nu harewasan acan nah gimana lentong nya nepikeun pesan saudara-saudara yang budiman pada hari ini AA sangat bersyukur cicing pengajak seri hese kikiran AA sangat bersyukur bisa hadir di Banjar ya bagaimana ibu senang berjumpa AA ya ibu senang tapi AA yang kurang senang nah geus kalolo kali-kali mah atuh budak kolot dihareup kolot di tukang ieu mah dihareup teh kolot wungkul itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang ya. AA sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit panitia geus kerung gimana ngamplok keur AA AA mah lentau mama mulam saramata hayang nu bari nyanyi Oma Irama ditasikeun sabab anjeunna mah disebut raja dangdut dakwahna lewat nada toong we sair-sair Loma Irama ternyata dalamanana adalah dakwah badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam Ban Roma mah kiai mata tuntun lagi make secepatnya sudah yang seri sarua orang secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja jadi bangkai tak berguna dari kasur yang empuk tilam emas putih spray bersih tenyaho tak Roma Irama jadi penyanyi dangdut dakwah dengan nada takdirnya jadi raja dangdut kan cenah cek ketangana pas lagu ge make nada Roma Irama lagu teh lamun bapak lagu gubrak aduh Roma gubrak aduh teuing waduh da teh nyaho Roma Irama ditah nyango beda jeung kuring geura nyango geus murid kuring mah Roma Irama geura nyango geus murid temen kuring jadi kenek alus nah tegek sorana Bandung Ciamis Tasik dua deui ceu mau jadi kenek teh Pak teu bayang Roma Irama jadi kenek aduh Bandung Tasik Ciamis dua deui timpa penumpang teh ibu bari kiheureuy Al-Fatihah diangkat tawasulan eta di jero bus maka Roma mah dakwana bari nyanyi lantaran levelna takdirna jadi penyanyi mama hayang ulun ceramah nu tegas geras saha Habib Bahar jeung Habib Rizik mama ulun ceramah hayang nu make budaya wayang ulun tong urang kan kudu modal gede 80 juta nah wayang dakwah toong kunjung semar 88 maknana Asmaul Husna kudu aya dina sirah jelema baru lain dakwah wayang tolong Pak kulit hideung beungeut bodas naon maksudna eta teu satiap jelema hideung jeung hatena jeung teu satiap jelema bersih jeung hate-hatena gambaran semar teh lalakon bapak da ieu nu ngariung ge cantang tuh lalajeng kuring ngeukukan disuruh gua ngomongkeun lautan jero bisa diteleuman HTDF manusia mah urang jadi kobe bisa jadi kita datang ka pendidikan nganawan mulun ustaz kitu aturan ieu sia teh nyata teu nyaho urusan hate Semar 88 puncuna kata gubernur anyar kini golopna kitu juga Semar dikitu-kitu pada di Mulyadi eta teh nurutan urang panggilan nama urang golop kieu teh aduh
Ari Semar kuncungna salapan mata dipake dina kakawean Semar yawe nangun Semar kuncung danar wulung ngeluh Semar mah mau leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jagelek jadi satria kerja eta maka kuping pisan pan abdi mah gaduh ilmu sabta pangrungu jadi sabta pangrungu teh 7 panca indra ngadenge kabeh tuh di tukang anu keur ngomongkeun abdi kieu ngomongna teu sangka cenah gerhanakeun kaset teh alus sorakna nuhun anu ngomongkeun abdi dieu nuhun kalau mencek ieu nu hareup jangan cek ieu dakwah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sabarna jangan jadi satria mun deuk maca budaya Sunda ulah ku hawa nafsu tapi baca kudu ku hate mun beunang ku hawa nafsu jadi salah mun beunang ku hate jadi unggul nah da filosofi falsafah teh filsafat teh bapak ngaji karena ilmu mantek disebut majaz terus Pak dina ilmu majaz mantek mani bayan balago pan aya disebut majaz dina ilmu mantek tah di Indonesia aya disebut filsafat urang Sunda boga falsafah mata jang ulah waka nyarek batur bisi batur make falsafah contoh leutik falsafah tuh toong kolot baheula geuning dakwahna teh make barang lamun imah kudu 5 ka 6 di tengahna kudu yang centihang hiji di buruan kudu aya hayuang pangcalikan sameter ka 2 meter disebut rumah adat baca aku bapak naon 5 genep ternyata rukun iman rukun Islam nah yang centihang hiji rukun ihsan panyarandean pan itu mah genep jeung 5 11 sama hiji 12 gerak toong angka 12 aya dina kalimah la ilaha illallah dakwah kolot baheula di imah wae geus da pan anu pagede-gede imah teh Pak pangcalikan sameter ka 2 meter naon pangcalikan pangbalikan mata kalau baheula sifat sombong lega imah lega sawah boga sagala rupa teu sombong ingat balik mah tetep ka 1 meter ka 2 meter kuburan geuning pas kaluar ti imah aya hayuang tempatna dina kuburan matak jelema baheula deuk kaluar ti imah bismillahirrahmanirrahim ngareret kana hayuang teu goreng jeung batur nah bakal aya alam patepungan alam panghisaban maka hayuang ditancerkeun dina kuburan anggar pangbalikan urang tempat itu misalnya keren kalau baheulanya tah eta teh majaz atawa filsafat atawa filosof atawa falsafah budak ayeuna lamun teu ngarti tong wakan nyalakeun kolot baheula da baheula mah zaman Jepang jeung Belanda Islam dibunian ku budaya di luhur panto nyeun sawean tina harupat tejoskeun kana boang beureum tutup ku jukut palias naon eta harupat teh ulah getas harupateun ngomong tong sakabak-kabak abong bibir teh diwengku abong eta ketulangan tong sok kahina batur lamun urang mung dihina batur tong nyiwit ka batur mun urang mung dicigit batur tong ngaledek batur mun urang mung diledek batur eta falsafahna Pak harupat tojoskeun kana bawang beureum sik ku ibu pan jebleng eta peuri kunaon cinta ibu ceurik ieu cenah peuri tina bawang tah bawa kana hirup ucap tekad jeung lapah tong coba-coba meurihan hate batur lamun kapeuri batur mung nakal ka awak urang bahwa tutup ku jukut palias disebut palias teuing bahasana haram diganti ku pamali nyai tong kaluar ti imah geus magrib pamali sieun sanekala kolot baheula nyerekam jeung indungna da keun ku sanekala matak eueuh nu kieu ayeuna budak ayeuna papagahan ku bahason bieu tong kaluar ti imah sieun sanekala pan nyegat ka dieu keun mama sanekala dicekek ku aing ayeuna akhirna kalau nu beuteungna eueuh bapaan eta geuning sanekala teh ceuk kuring mah kolot baheula teh cerdas ngan kudu diterjemahkeun mah ku hate ulah ku nafsu lamun ku nafsu mah beda saeutik burger bener asli bisa terpercaya eta demi Allah filsafat, filosof, terus deui majaz. Mata budaya sing nyaah kana budaya. Tah budaya urang teh deukeut we jeung nada. Mata roma irama teh dakwah lewat budaya. Atuh sholawatan di urang make budaya. Jadi sholawat make nada kan genjang. Ting ting tung genjang. Ting ting tung maka lahir di Tasikmalaya ngaranna almanar. Nepi ka heboh di mana-mana almanar. Jilbab eta jilbab putih
terkenal kan Pak alma make nada geuning di Arab tong hayang sarupa jeung Arab da urang lain urang ditu pan di Arab kumis pondok jambot panjang sunah Rasul meujeuh da jadi coba di dieu nana gerhana mah bid'ah nah kumis bejanggot narek kumis eme ditaklotkeun pan sini teu jadi Pak da lain teu hayang urang ge ngan ari eueuh sok atuh kumis bapak krok bikeun ka urang. Jadi ukuran sunnah Rasul diukur ku jasa, tapi ukuran sunnah Rasul diukur ku pagawean. Nah, terus ya. Kunaon Nabi barang tuangna ku tilu ramu nu dicanakna korma. Coba di urang barang ku tilu ramu nu dikeun angin kaca. Heuh dahar dah. Jadi eta mah konsep keduniawian. Nabi make ontak, pan bapak mah make motor. Bid'ah motor teh bid'ah da zaman Nabi na ngan lamun baheula aya mesin mah jadi Nabi kana motor ngan kusabab eueuh ya ontak jadi geus lah entong pas siapa kudu kitu patut bangsa batur geus mikiran bom atom urang kitu keneh tong hayang sarupa jeung Arab da moal bisa di Arab mau ngadan langsung komat meujeuh nah jam 5 jelema geus ngawala di masjid cobaan dibanyak nya ge Tasik deukeut kota santri Ciamis pulau bapak santren ngong adan langsung komat tiluan coba di Arab ngong adan langsung komat ribuan jamaah geus asup jam 5 mobil diteureut motor diteureut pagawean diteureut pamarentah hadir diatur sajam sampai maghrib rakyat kudu wajib di jero masjid pamarentah urang geus kitu acan pemerintah urang mah karek makan gratis budakna kolot mah dipecat gawena paduli mumpung aya wali kota ari budak dititah makan gratis ai kolotna dipercat gawena mun kolotna baru gawe budak mah bakal dahar ieu mah budak dibere dahar gratis ai kolotna teu garawe kade ta youtuber edit bapak eta tapi pan bener Pak wajar lamun abdi mengkritik sebuah sesuatu anu teu kahontal ku akal abdi wajar urang adalah bagian negara NKRI Indonesia urang adalah rakyat wajar lamun mere ngasongan ide ka pamarentah wajar mun di dieu aya pawali wakil wali kota heueuh budak dibere makan gratis gitu ari kolotna eureun gawe padahal teh keur beujina PHK di pabrik areureun ibu harga naranae listrik komo pajak oke nya terjadi geuning oke gas lesu geuning leungit gas geus tong jero teuing geus ieu mah hanya sebatas kritik membangun lain ngewa lain sedih ngan ceuk hemat pamikiran jelema bodoh budak mah geus tong dijamin ku nagara dahar gratis 10.000 entong kolotna we sejahterakeun bere gawe anu layak budak mah bakal dahar kamana Pak Wali Kota teh kamana nah membawa amplop malah susah mun bangsa urang jadi urang Arab moal bisa letak geografis beda letak secara ekonomi beda secara kapasitas hidup beda maka metode di Indonesia ceramah teh pakai budaya maka lahirlah Roma nyanyi atau bapak aki-aki pakai budaya di masjid umat muslimah hayu urang berjalan les eueuh da mikna butut Pak salat subuh ingat beureun kana jam 5:30 maghrib aya di Arab nu kitu di urang ulah pasea urang tara tong ngageugeureugeun nu osok anu osok tong kapangaluhan ku nu tara masjid di dieu butuh eusi ngan ku metode nu berbeda silahkan takbiran ge da nu alus di urang mah di Arab mah Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar dangukeun di Arab blues ka dieu Allah ilah napas sonok itu panjang keneh pan make akap nyambung etah illallah make aya etah segala
awal jero mah cegekan teu kengeng make eta bid'ah dolala neraka lain babin'ah napas kono kalau mun napas panang mah hayang tinggal karat ngan ai ponok nya sambungkeun kunaon di Arab dakwah nerangkeun agama lempeng nerangkeun surga nerangkeun neraka kaayaan jamaah ceurik nalika nerangkeun neraka coba di Indonesia nerangkeun neraka mantau jelema sarana gelo jeung sieunan haben kitu maka wayahna kuring ngagunakeun bahasa budaya maka kuring ge dina ceramah ngagunakeun budaya ya seperti ini hasil eta mah daekeun teu tajeur bener ya tuh nah dina budaya urang dakwah mana buktina toong dina wayang aya kakawen dina wayang oge aya rahwana pejah rahwana dasa muka pejah mah nama kejeun maot apan dipanah ku Sri Rama nama kejeun dipanah apan rahwana maling Dewi Sinta mata aya lalaki anu sok maling pamajikan batur tah eta rahwana teh nah lain mah kejeun ngareres ka bapak-bapak wah wajib akhirnya tepan ku Sri Rama teh panah cek kana jantungna ieu ke gunung Sonara-Sonari bari gagaleongan di deket ku gunung Sonara-Sonari matak datang ka akhirat disebut Cerik Rahwana Bandungan Cerik Rahwana simbol akhirat teh diibaratkeun Cerik Rahwana jadi mana ieu kul poek tayang ngoncoran hujan tayapi payungeun leueur tayapi iteukeun panas taya api iuheun jadi mana atuh anaknya di mana atuh hartanya di mana atuh bana kalungguhan mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan kaulah Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu balukana hukuman tinu kawasa nalika abdi lali tina purwadaksi nalika di dunya kedua dina ibadah tulungan aduh tulungan berarti can tuluy kamari mah di Tasikmalaya ceramah ke tempatna di daerah BKR kota nerangkeun mobil langsung jamaah teh amin disangka kewalan oli nah akhirat teh pakitu leueur eueuh iteu poek eueuh oncor hujan eueuh payung panas eueuh ieu nu ngiuhan iwal ti Allah pagawean urang sorangan maka Allah teh nyarentah manusia ibadah keur naon keur balad hirup engke di akhirat mata ibadah teh kudu semangat balad urang engke Persib berjuara kalajo itu jebrol tabrakan tanya ku malaikat man buka bobotoh dikepret anger Pak amal sorangan anu bakat jadi balad hirup leres tak geus Allah laju amal batu amal urang ge can karuhan aduh goreng buk aya urang mah dakwah mata ulah diterjemahkeun ku goreng hate tapi terjemahkeun ku alus sangka akhirnya bakal katempo oh ieu geuning mun goreng hate mah nya anu tadi bid'ah eueuh zaman nabi nah heueuh nabi mah lain dalang atuh ya Pak mata ayana salat ayana zakat ayana saum ayana ibadah haji sakan manusia sadar karena dosa masih jelema ibadah sadar dosa jelema eureun ibadah teu sadar karena dosa teangan makhluk Allah nu teu sadar karena dosa saha usjudu li adama pasajadu ila iblisa aba wastakbar tuh Pak tah eta jalma anu tah sadar karena dosa mah si eta dititah sujud nolak saha nu ditolak Allah usjudu li adama pasajadu ila iblisa iwal iblis teu sujud ka Nabi Adam nama kejengkungan sujud kuring leuwih jabatan Adam tah batak jelema anu takabur kuring leuwih alus batan batur kuring leuwih pinter batan batur sehingga ilmu teh dipakainya celeh batur nah cari cing kumaha lamun urang nya ngereng saha nu rek ngahalangan tuh mata geus teu kudu rieuh hirup mah aya salat aya zakat aya saum aya ibadah haji teh
Keur ngaleungitkeun dosa bapa, dosa kuring. Jadi urang ibadah sadar dosa, urang teu ibadah teu sadar-sadar kana dosa. Tangke dipanggil ku Nabi, ummati, ummati, umat kami mana, umat kami mana? Abdi ya Allah, abdi ya Rasulullah, mana buktina? Aya tapak wudu, aya tapak sujud, aya tapak ruhamau bainahu. Aya tapak signifikannya antara urang jeung urang. Eta. Coba lamun ummati, ummati, goreng jeung dulur, teu cerdik tatangga. Bingung banyak dan yang ngaku umat Nabi kelakuan lain terus. Aduh. Sedih ada rujian. Well. Tuh. Udah pek sholat, pek zakat, ngan petik hasilna. Ladang sholat, bongan dina Islam, aya syariat, aya torekat, aya hakikat, aya makrifat, Allah Bapa, aya taneuh, aya cai, aya angin, aya seuneu, alam dunya, aya kidul, aya kaler, aya kulon, aya wetan. Tuh buka grasok na awak bapak aya taneuh aya cai aya angin aya seuneu butuh jelema teh kabeh ku eta seuneu aya cai aya taneuh aya angin eueuh paeh. Tuh oksigen 600.000 satabungna ngek jelema sapoe beak satabung 600 dibayarna. Coba Allah gratis ka urang tinggal daek karenghap bari subhanallah alhamdulillah. Tuh tinggal gitu kira hirup ieu mah bisa napas ngomongkeun batur mata beber bengek. Ibu iraha kasupkeun minyak kana panon henteu tapi ieu bisa bulan gileung. Waktu tunuh perem, waktu hudang bentak, coba lamun ku Allah diserenkeun ka bapak riweuh Pak moal digawe-gawe acan haber iki kitu ah. Pas perem tutupkeun bentak kitu. Aya nu geulis kieu meureun tuluy. Aya nu goreng tutupkeun geuwah. Riweuh manusia. Allah mah maha hebat, Allah mah maha indah, Allah mah maha rahman rahim teu ngarepotkeun manusia teh. Ceuli jeung dengena, bibir jeung ucapna, lengkah suku jeung lengkahna, hate jeung pikirna, panon jeung tempona, mata cekolot, gubrag lahir ka alam dunia, utun inggi jabang bayi nu karek lahir ka bumi. Icing atuh icing. Agak seuri wae. Utun eta panon jeung panempona ulah satempo-tempona mun lain tempoeun. Nah. Eta suku jeung palengkahna ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun. Eta ceuli jeung pangdengena ulah sadenge-dengena mun lain dengeun. Pikir-pikir ngaranana hak deh. Rupi bapak sawas tah bapak. Bapak pepen. Bah ikin. Sae bah ikin tetapi lamun dibawa lagu jadi goreng. Ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun bah ikin. Tuh kenah. Tah demi Allah. Mata kan hade mah ngaran nana. Kata geus lamun boga budak geus ngaran nana kabeh. Bukan pahili wae buka 700 menang gelas. Papagah kolot bae itu disimpen lah keur orok oge nya. Ibu budak iun ayun ami di ayun pusampi pujang gerak kulem geus kulem maka geus dipapatahan ku hariri nada budaya mata di Indonesia mah jelas Islam teh make budaya ngaji Quran make nada make berarti make budaya dan itu mah pahili resep dangdut pek ngan dangdut tong pahili jeung adan diomongkeun adan mah make nada Bilal bin Robah ieu mah adan make dangdut dikepret ayeuna salat hayalah kacau baca Fatihah make nada halus ieu mah Fatihah pahili jeung nyawer pan nyawer mah bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran itu pan nyawer nya pahili jeung Fatihah bab pangimaman itu 60
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, darek ka tukang teu bubar jelema. Jadi nu teu meunang mah pahili. Urang Sunda panu boga tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran. Gerak cicing dina tugas masih Pak Wali Kota cicing tugasna dibagi pemerintah atau Pak Ustad cicing tugasna. Di mana tugas Pak Ustad? Nganterkeun manusia supaya makrifatun wawuka. Tah wali kota mah wayahna da memeh jadi wali kota, memeh jadi bupati, memeh jadi TNI, memeh jadi presiden, nu di tangan teh ulama kan banyak. Pak Ustad abdi bade nyalon biduana. Nah kitu geunya ceuk pamarentah teh. Tah wayahna geus jadi tong sok mapologeun ustad daratan deui, ustad hepere kitu tah. Iya, cara mana ya? Kumaha aja. Rumah ibu boga dosa, rumah beri boga dosa, rumah ibadah. Da ibadah teh Allah keur mupus dosa. Ngan bawa kana alam syariat teh Allah. Salat takbiratul ihram, Allahu akbar, ruku, sujud. Allah miluan salat. Bawa kana hate ge kudu salat. Bawa kana rasa ge kudu salat. Lamun jelema salat lahirna, salat hatena, salat rasana, moal wani-wani ngewa ka batur, moal wani-wani geuleuh ka batur, moal wani-wani ngomongkeun batur, rasa batur rasa urang jadi batur jadi urang, bingung batur bingung urang, sabab jelema salat boga rasa antara sesama dina hirupna. Weh. Ayo kamari bulan puasa nahan lapar jeung dahaga, urang kudu make rasa, nahan lapar jeung dahaga capek. Nahan lapar teh capek, nahan dahaga capek. Gerak ilit ka jalan, gerak leos ka mana-mana, gerak toong kicep-kicep ieu panon. Urang mah lapar boga rencana, lapar ti subuh nepi ka magrib boga rencana pikeun buka, tapi loba dulur urang anu lapar sapopoe lain ukur Ramadan ayeuna ge anu lapar, ka jelema nu nahan lapar jeung dahaga, poe ayeuna kudu lahir peduli kanu lapar anu dahaga. Sok barang berek geus Ramadan. Sok. Ieu mah geus beunghar hayang BLT rada gelo cenah. Di dia aya nu beunghar gerong sigrong mobil mewah sabalega kana BLT hayang eureun jadi jelema beunghar. Pokoknya nu beunghar kokorok. Pokoknya nu beunghar kokorok mah. Nu beunghar mah lain hayang BLT dina kabere BLT dikeun deui. Des ka kades teh. Kuring mah moal hayang BLT naha imah boga salah lega budak teh sarakola pangmikeunkeun kanu miskin, pangmikeunkeun ku yatim. Tak eka hakikat beunghar nu sebenarna teh. Yah, yang keprok daun. Anggarnya juga kongkorong ke diteun heula di imah, gelang diteun heula, salaki dianggap pajagoan layan. Rek nyairkeun BLT teh, nu kitu teh munafik ngaranna, ari ka Allah eta beunghar geus dibere beunghar tara ngaku. Yeur. Setuju teh? Itu atuh teh hirup geuleuh. Nahan lapar jeung dahaga, ngan tungtungna tina puasa teh la'alakum tatakun supaya anjeun jadi jelema anu takwa. Berarti jelema salat can tangtu takwa, tapi jelema takwa geus pasti salat. Jelema puasa can tangtu takwa, tapi jelema takwa geus pasti puasa. Pangaosan can tangtu takwa, tapi jelema takwa pasti pangaosan. Sabab takwa mah hasil, dan disebut hasil teh takwa teh disebut buah. Iya maka kembang. Iya tak kembang, balik di dege jadi pentil ragrag. Kau mau datang burung, ditanya ku salaki ti marana bieu pangaosan, saustazah kana gerhana, kumaha kitu we rame, geus. Kembang jadi burung. Kumaha isukna hohoah anger, dahur anger, pasea anger, pangaosan pengajian anger. Jadi pengajian nu mana nu keur dipinggal we? Aduh. Kenal ya apa ya ceramah ya? Kalau kecanggel ge suku. Kunaon dede, kunaon ibu? Kade ciwir. Tapi budak mah tuh hayang sare, kena atuh usapana bareng. Sok, bobo deh, sok, bobo. Kun wae budak masa kitu ge alus. Mun ninina gigituan montong. Depan bapak-bapak kita, Pak MUI, Bapak Ustad, Bapak Kiai Mari, ladang Bontongor, jangan di nanti kan kalau orang di masjid di Bontongor, keur tarawehan teh bedug di kitu Purolong, teuing Pak MUI, teuing abdi gitu, ya tinggal adu hareupan, sana sebenarnya, kan ieu teh ladang Bontongor, tah ieu budak dibawa ke pengajian, kan ieu budak jebleh gefek bae, karena menurut gede jebleh montong.
Tah gitu Dede, iya Om. Kunaon ngaliin luhurnya asa ngimpi gitu nya. Aduh. Tuh, harus salian jadi penceramahnya jadi tukang asuh ongkos. Alhamdulillah. Tah mehesek bela alakum tataku. Ngan ukuran ibadah ditolak ditampa ku Allah. Opat Pak. Jadi, mun Bapak ngarumasakeun ibadah diterima, kudu diukur ku 4 perkara. Kuring ibadah diterima ku Allah ukur ku 4, Bapak ge ukur ku 4. Naon eta? Hiji, mun anak geus alus ka indung bapana, ibadah naon ditolak ku Allah. 2, mun pamajikan geus alus ka salakina, ibadah naon ditolak ku Allah. 3, mun dulur geus akur jeung dulurna, ibadah naon ditolak ku Allah. 4, mun murid alus ka guruna, ibadah naon ditolak ku Allah. Lamun cek bapak kuring mah ibadah teh ditarima ku Allah, tapi inung nyeri hate ku bibir bapak, inung nyurucuk saipanon ku bibir ibu, punten salat ditolak, zakat ditolak teh ditarima sama sekali, ditilep-tilep ku malaikat, dibaledogeun kana beungeut ibu, lempok cek malaikat, Allah teu narima ladang ibadah maneh. Nah Gusti mah teu narima, inung bapak nyurucuk saipanon ku kalakuan maneh. Nya jeung cari cingling, dadah neraka ka palu kitu. Inung mengandung bapak nu juga patak hakikat temen bapak bener-bener bukan keyakinan ibadah urang teh diterima sejauh mana kolot ridho ka urang. Lamun kolot baeud ka urang punten deuk salat deuk zakat deuk saum ibadah haji ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapak, murka Allah gumantung murkana inung bapak. Ternyata surga teh aya di dunia, saha eta inung bapak. Matak mun deuk neangan surga tong jauh dijunjung, tong anggang di teang ka kolot sing hade surga terjadi. Weh. Ieu surga hayang kakolot baeud, lieur sia eta. Naon Pak? Nah, atuh curug jeung teh tinggi gede curug. Nabi kasihan beuteut tinggi eta si Bapak. Komo gada malaikat. Sakecelak cing mata inung murag kana pipina jadi hate ku kalakuan anakna deuk salat ratusan rakaat, deuk ibadah tuluy-tuluyan. Punten ditolak diterima, saha nu ngadoa anak malaikat, saha nu ngaminan anak Nabi Muhammad. Ya Allah, tolak ibadahna keur budak nu goreng patut ka indung mah. Kumaha ceuk Nabi? Amin. Ya Allah, tolak ibadahna keur pamajikan nu goreng patut ka salakina. Amin. Matak ukuran ibadah ditolak jeung diterima geus sagala sajauh mana urang alus ka Allah. Keneng. Ari panitah kolot tara digugu, ari panitah kabogoh bet digugu. Ari maneh cager. Mana geus budak kabogoh putuskeun. Jadi lo budak ABG nya. Nu aya nu can nikah. Aya nu ubahan keneh. Urang papatahan agok. Neng, ari panitah indung mapan teu meunang engke heula mamah oh gitu meunang. Fala takulahuma wala tanharhuma kaulang karim. Hakolot mah ulah bibir tah kudu garcep, kudu sigap. Mun ku kabogoh paduli teh digugu. Gableng jasa naon babogoh kabogoh. Sakola ti indung bapak, saragam ti indung bapak, kuliah ti indung bapak, bener Bu? Kagorengan urang ditutupan ku indung bapak, bener? Ai kabogoh gaduh jasa naon Neng? Dama. Kabogoh ukur ngarayu jatuh di tajong tidak gelanya kamu sakit masih budak kawena iya ke puskesmas ya bakal siap kamu perhatian sama aku kolot mah lain ukur ke rumah sakit lain ukur ngabiayaan ke puskesmas garing karena sekalipun kolot mah cicing gigireun babangok kabogoh mau ukur nanya tanya geus kolot kieu kunaon ibu seserian pengalaman sok geus kolot jatuh di tajong kumaha bapak eta batu eta cokor neuleuh atuh isu ukur nanya kamu udah makan belum cek urang tong lebarannya kirim beas nah dadahar lain ku cinta sing saladar geus sudah apa barudak ayeuna mah loba pisan ka hipnotis ku bibir jaluk engke Qur'an ayeuna Qur'an rono teu meunang mikeun kahormatan nu paling berharga tanpa aya janur kuning, tanpa aya lebe, tanpa aya ijab kabul, tanpa pernikahan. Meunang naha kudu mahal. Geus kieu mah kolot nu lieur tah.
Bener Bu? Ibu bari nyiwit ka budak dengekeun. Masih budak mah dia mamah ge kitu kareta. Nah, bubar didengeun pasea. Malahan mah ancaman Allah, laut siap bahe, angin siap menerpa, langit siap hancur, gunung siap bituk. Lamun budak geus ngaraheutan hate indung bapana musibah bakal terjadi di mana-mana. Mantap nu panggeulana halal bihalal teh lain jeung batur jeung kolot heula. Mulai ka batur jeung heueuh ka tetangga ka kolot diantep. Halal bihalal sasalaman teh jeung kolot heula. Malahan lain nungguan Idul Fitri pitilu poeun geus nepungan ka kolot jebleh di ditu mah hampura abdi. Can bisa digambarkeun kana jadi kolot abdi umur 30 tahun mah teh di zaman orok dirorok abdi teh di zaman lemet diongklet-ongklet di zaman budak dipupuna. Ai abdi ngarumasakeun maneh ka mah hayang ulang tarima geuning can bisa punten mah tina kalakuan jeung dosa abdi. Ngomong sing ngeceureuh ka kolot. Lain ieu mah rumasa boga dosa nyarenkeun ka mah eta kolot nampi nyai. Boro-boro di alam dunya maneh pokojaya dina neraka ku emak deuk dijahit na memangna neraka teh cai panas garbut kitu. Yenung anak alus ka yenung bapak ibadah ditarima sanajan ngan saeutik. Dua pamajikan alus ka salaki mau dibahas bisa kasih niran nah anda kicil-kicil kicil pohoak atau pokoknya apa pamajikan alus kasalah jadi geus indung bapak ka salaki geus jeung indung bapak geus salaman kasata Bu kacaroge tang geus kacaroge kakaranjeun dulu tah kakaran ka opat murid sing hade ka guru loa we bangsa batur mangaruhan kana pendidikan urang pan apa teh bisa ngaji bisa maca jurumiyah sulam topek tijan mantek ma'ani bayang balago segala rupa kitab dibaca ku bapak ladang naon ladang dijebron ku guru kabumbur mun ngaji teh geuning tocro jebron doang hejo urang heula balalu tukang hapus di nu kayan jebron lenu pang ka imah bari jebleh tanya ku kolot aman emang jeung ceurik balik ngaji di tengah usaha ku guru ngaji maha bantu ngaji abdi sare eta mah ku kolot ini deui sia teh bebongok jebron garala nya ieu John Tower nya ieu dijebron baheula ka ngaji teh Pak cobi nu ayeuna budak ayeuna karek diomonganan ge kolot naloba nu teu narima datang ka kelasna ngagubuk bedog da kumaha ceureuh barokah ilmu lamun ka guru ngaji lamun guru hanya sebatas dihina jeung direndahkeun darajatna. Panginten Pak Ustaz ge uning ngawaqiru man tata'allamahu minhu, mulyakeun jelema nu geus mere ilmu. Well, tanyakeun tuh ka mana Raja Wali mah? Bahjek teh di mana? Bahjek. Oh, Raja Wali. Oh, Kawali. Baiklah beda saletik nu penting i na we aya. Tuh. Ieu teh ladang ngaji baraya bapak kala nepi ka ajrih ku guru teh lamun urang pasti ngarep jeung guru da teu wani ninggal pamenteuna. Baheula Pak. Leres teu Pak? Eta guru di dinya urang di dieu di papatahan sugan wani kieu henteu. Lain ku sarab teuing ku era. Budak ayeuna mah ngaWA. Aboro tas babok. Aing aral si eta hirupna guru kuat ngaWA aduh bener ngaWA lu kata wewe riweuh aing beker meureun aral eta mah terang ngaladangan WA nah hasil di blender ku pemajikan bapak teh yakin anu Pak MUI terus bapak wali kota pak wakil ibu-ibu ladang ngaji bare teh mah peuheur ngaji bareng makanya ayah hatam gitu apa namanya atau naon dikirimkeun ka guru ngaji walu oh baheula dan duit teh gablek lah dikirimkeun ka guru ngaji walu geus hatam hidup teh ngeureuyeuh deui tah tungtungna kade euy ngaji teh kudu ngajirim dina diri ngajinis dina rasa ngawujud dina bentuk teh eta panuntungan ilmu Pak kade euy ngaji teh kudu ngajirim na diri ngajirim ngadiri ngajinis narasa ngawujud na bentuk terjemahkeun ku bapak coba baheula ngaji Quran 30 juz ngawujud teu awak bapak
ngajirim teu na diri bapak, ngajinis teu na rasa bapak. Can mata ngaji mah teu tamat. Saha jeung nu geus pinter ngaji? Eueuh teu tamat-tamat. Ngajirim dina dirina, ngawujud dina bentukna, ngajinis dina rasana. Ngajirim dina diri, katempo akhlak paripola. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat asma Allah. Ar-Rahman nu Maha Ar-Rahim nu Maha Asih. Jurut turun ti imah, paceak aya budak tatangga bari yatim, kamana indung, maot, kamana bapak, teu aya. Bismillah nyampakna awak, golosor. Di mana aja sakola dibiayaanana? Teu aya abdi mah bade kaluar. Entong kitu, sok ku akang dibiayaan. Rahman Rahim nyampak. Eueuh ya? Nyaho urang. Kunaon si Egi teh anak angkat pada di Mulyadi gubernur. Si Egi teh budak yatim. Kunaon polisi teu wani heureuy ka si Egi. Kunaon ustaz teu wani heureuy ka si Egi. Sabab bapak angkatna seorang gubernur. Ternyata urang boga dalil nu migawe naon Pak Dedi kan. Urang mah boga dalil kegat di akhirat teh curug jeung jajangkung. Kami jeung nabi teh, nabi jeung kami jeung urang jeung nabi teh curug jeung saha eta. Jelema nu nya budak yatim, urang mah karek boga dalilna. Ternyata gubernur mah geus boga ribuan yatim piatu. Mangga emutan cek kuring nerjemahkeun bahasana ulah ku goreng hate tapi kudu ku hate. Tah tinggal nurutan dia ngomong aya wali kota. Cek wali kota, sebenarnya jumlah budak yatim di dia 200, siap. Cek wali kota, kukuring 50 disakolahkeun, titipkeun ka sakolana, bayar pasantrenna, beres saragamna. Demi Allah budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, moal dicaci. Nah, bapak angkat seorang wali kota. Lo camat, gerak ku camat teu nuturkeun, ai pamimpin di luhurna kikituan berkah teh nuturkeun. Cek camat, abdi 20 disesuaikan dengan budget. 20 sakolahkeun ku camatna, saragaman ku camatna. Budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, moal dicaci, moal dimaki. Nah, bapak angkatna seorang camat. Lalu polisi, kukuring disakolahkeun, sebenarnya Pak polisi 10. Moal dibuli, moal dihina. Nah, bapak angkatna seorang polisi. Lalu ustaz di dieu 5 peng. Moal dibuli, moal dihina, moal diledek, bapak angkatna seorang ustaz. Lalu lana gerhana 200. Nah, levelna kudu leuwih luhur tibatan wali kota 200. Nah, hajang loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas 2000 oge. Maka cek guru goring kan di dia di Ciamis, tepatnya daerah Raja Desa. Nu pengkeren pasar, baheula mah aya didinya. Saha ibu? Sok teguh guruna saha? Ah moal beja-beja. Rahasia dong. Cek guru kuring abah, dah. Ai kuring mah ka guru teh abah ka kuring ayi. Mantap anu disebut ustaz asa aneh Kak. Ustaz nana gurhana da lingkungan kuring mah abah, ayi, akang. Eta ge nu diulik ke abah, ayi, akang. Kasulureun kang, kasanakeun ayi, ka guru abah. Ayeuna pan ustaz, kiai, ajengan matak cerita asa budeg disebut ustaz ge. Da lain lingkunganan. Tah cek abah kade pan bisi hayang ilmu panutup eueuh deui lain salat lain puasa anjing kade ya bisi salah lain salat bisi hayang ilmu panutup lain salat lain puasa lain ibadah haji naon atuh bahas ilmu panutup nalika batur lapar maneh mere. Ternyata eta teh pendapat Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, ibadah naon nu pingka seneng ku salira?" Ceuk Allah teh salat, ceuk Nabi Musa teh salat lain tah salat mah keur maneh. Puasa keur maneh, tahajud keur maneh. Naon atuh Gusti pingka seneng ku salira? Nalika anjeun salat jeung tahajud bae dituna puasa, bae dituna ibadah haji, wayahna sampurnakeun ku daek mere ka jelema nu lapar. Geus Astagfirullahaladzim, geus 2 jam bro. Acan cuma urang mun ceramahna ge atuh. Ngatur jemaah teh ngatur nya. Aing ore apa? Ngatur. Ieu kemang saha? Kemang. Lain menta alus. Nah, nu saha ya, Bu? Hayang dua harana teh ah asli teh
mau dipotong tina si eta maka ayo resep karena ukuran teh gitu perkembangan ya resep tuh mungkin geus boga eta geus boga ya aya ieu kan macam hah nu salon nu saha sama abdi mah nu penting mah berbicara ya penting ngomong pergi bebas gitu bebas abdi mah ari do pepikeun kira-kira teh do na teh arah kitu omong totalan ibu mabrur na ibadah teh diukur ku 4 rupa anak alus ka indung bapak pamajikan alus ka salaki dulur akur jeung dulur murid hade ka selesai hirup hayang surga mah lain ka di akhirat di dieu ieu surga akhirat mah Allah nu boga lain urang mun surga di dunya urang nu ieu kelak bisa tak kurang arti surga akhirat mah Allah nu boga tah surga di dunya mah urang nu ieu jadi kunaon urang ka surga da urang dijieunang di dieu nah terus ari hayang surga di akhirat dijieun teh jeung dulur akur di tetangga we kasalaki pohoa kain bapak poho punten surga di ditu moal beunang di dunya ge cek batur mata hayang surga di ditu teh enteng tinggal eta opat alus kainung bapak hade kasalaki akur jeung dulur murid hade ka dulur isep tah Ambo anu bapakna anak alus ka ibu gaduh guru di dia saha paha lo pun lanjut eta mah anjeunna guru ibu nah ai tadi ngomongkeun guru urang sararea dan anak nyawa gablek murid di dia Lain guru urang sararea lain urang datang ka dieu sapoe isu mau datang deui deuk naon ka dieu pamajikan teu boga di dieu sok atuh cenah milarian asa dipikir 2 kali mau di jauh geuning banyak teh jauh lah rek nu deukeut teh hah urang eta kuat ngaheureuyan nyelari jahe loba gitu ge jahe mah tinggal cem jahe itu naker gitu kate ulang ngeunah deui jadi balik ke dieu teh lamun ibu bener aya kana indung bapak tepungan lamun kasalaki hargaan lamun jeung dulur sing akur lamun ka guru tepangan saha guru ibu teh nu di dieu nu aya di dieu berarti nu kudu dihargaan teh lain nu jauh kudu mah jauh harga nu deukeut saha nu deukeut PMUI deukeut pun lanceuk deukeut tah nu deukeut hargaan lain nu jauh dia bae kana jauh hargaan nu deukeut tah salieu coba kana deukeut sok hina saha ustadna ustad puput we gua teh anggap anak me ustad geus sok usaha si eta kadua hancip usuk dihina teh tentara dihargaan dari polisi dihargaan dihancip dihari-harikeun padahal hancip ge panjang tanganan dari TNI dan polisi zaman baheula aya kamling sistem keamanan lingkungan lamun di desa ka ditu TNI jeung polisi tah RT mah wayahna bapak hancip maka abdi mah hormat bapak hancip pas sabaraha taun janten hancip apa 20 tahun tuh iya ibadah gede mah hancip udah hormat adik ieu mah sok hina hancip nyebut teh tentara doraka tilu tahun sok itu kakarawe terjadi halal bihalal geus jam 11 ya tuh maneh nu ngomongna yo urang dari ibu sejam deui ibu tinggal balik urang mah urang mah ti dieu ka ditu 7 jam mun jam 12 berarti tuh jam genep ibu ana mah ibu di mana
asli ti dia. Seberapa jam ti dia kan itu? 2 jam. Nah ini jauh nih. Serius ibu? Nah mungkin datang. Dari mah pengawal khusus ke orang dia. Itu kata. Ibu di mana? Sami. Har itu ini jalan lu. Ayo orang di asli nu mana? Oh benar. Ibu asli itu dia. Apa? Ngefan, naon ngefan teh? Ngefan, naon ngefan? Ternyata mau pun fan suka katanya, resep gitu. Resep karena naon ah? Dakwah nak royang teuing. Taruh kabun lanjut. Lamun guru kuring aya keneh poe ayeuna kuring kikian geus dicarek. Taruh kabun lanjut. Bener. Mun abah guru kuring aya keneh ayeuna kuring kikian geus dicarek. Atos liren kitu bahaya. Bahasa bah nah mah jeung liren jalmi nu sumping tos sanes karena Allah. Jalmi nu mundang tos sanes karena Allah wayahna liren heula. Pernah terjadi tahun 2017 abdi rek naik pamor de viral di sebuah saya ketika anjeuna aya empot heula liren heula bangga mah bijeng liren ieu jamaah tina 100 jadi 1000 liren pandatur mah hayang loba jamaah nya ieu mah tina 100 jadi 1000 disarek Pak atos liren nah abah bilih nu 800 hadirna sanes karena Allah karena naon atuh karena salira kata asli mun aya guru keneh pasti geus dicarek. Edeuk aku guguk, edeuk dititah ku guru, mun dititah ku ibu teu sudi. Maka mega teraskeun deukeun 12 deh da teh guru urang deuk ngosan sakitu nu kapihatur bogo sapanun sareng sapakan mugi agung cukup lomor jembar sihampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lapana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sedebaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nami hadirin ngahaturkeun nuhun jazakallahu khairan katsiran ka kersana Pak Ustad Nanagerhana anu parantos maparing ka urang sadaya pituah atanapi nasihatna mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngalaksanakeun naon anu tos diceroskeun ku anjeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu saterasna panginten doa anu insyaallah bakal dipimpin ku guru urang sadaya Bapak Ustadz Asep Muhtar Bidari mangga dihaturan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله وبارك وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا المقام اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم